Tulungan abdi pangjahitkeun tina katungaraan ieu. Karasana mah ayeuna ieu sakalian pangmukakeun tali pocong. Naha Teu kuat hayang udud. aya eta Alah, alah, alah. Oi, 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 oi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ari eta teh pocong. Heeh, pocong sia teh. Awas. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulungan abdi. Astagfirullahaladzim. Anjing. Curi kieu mah pendil ku aing. Tulungan abdi. Naon? Tulungan abdi. Tulungan naon? Sugan teh bohong siksa kubur teh. Sugan teh bohong aya alam kubur teh. Geningan nya we karasana mah ayeuna. Karasana mah ayeuna kumaha salila hirup teu ngalakonan salat. Teu ngalakonan zakat, teu ngalakonan puasa. Rumasa salila hirup teh aing tara burang berek ka batu. Medit merek hese. Rumasa salila hirup teh jadi tukang rampok, tukang boho-boho, tukang morosotkeun androk. Rumasa hirup teh doraka geuning ayeuna karasana mah. Kaduhung masyarakat heula sing goreng nyawe aya pangwalesan teh. Sugan teh bohong aya balitungan teh pete nyawe ayeuna karasana panas. Karasana panas. Haredang, panas. Astagfirullahaladzim, abdi mah aling nyanyi ya Allah. Tulungan abdi pangjahitkeun tina katungaraan ieu.
Karasana mah ayeuna ieu sakalian pangmukakeun tali pocong. Naha Teu kuat hayang udud. aya eta ngebul teh naon? Ieu mah ududna dina jero hate. Wah, sia aya-aya wae. Tulungan abdi. Tulungan abdi Kang Sugan teh nyawe. Eueuh naraka teh eueuh panas alam kubur teh pete ayeuna karasana. Kumaha karasana? Haredang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan haredang. Kakarekeun aing nempo pocong nepi ka kieu. Matak abdi mah nitip we ka generasi ngora. Nitip we ka manusia-manusia nu kiwari masih keneh hirup. Ulah disia-siakeun kade. Manusia mah lain ukur di mana pae teh lain ukur ngan bilatungan, tapi bakal panggih jeung balitungan. Kade sholat as-sholatu imadudin paman aku maha pakot aku madin waman tarokaha pakot hadamadin. Sholat teh tiang agama saha wae anu ngalaksanakeun sholat sarua jeung ngabangun atawa ngadekeun agama. Saha wae anu ninggalkeun sholat bakal sarua jeung ngaruntuhkeun agama. Mata kade kapanayagan cing getol sholat, sing getol zakat, kade di papatahan di panggung teh kudu aya hasilna. Komo nu nutur ngawayang ka Mang Haji mah henteu teu kumaha. Doakeun abdi. Hah? Doakeun abdi. Maksudna kumaha doakeun teh? Hadiahan abdi. Oh, heueuh ke ku kuring jeung dulur-dulur kuring. Dihadiahanku Al-Fatihah. Alim Al-Fatihah. Naha Mineng teuing eta mah atuh. dihadiahanku Al-Falaq, Alim. ku Anas, Alim. ku Kulhu. Alim. Naha Ponok teuing. ku Yasin atuh. Alim. Alim ku Yasin. Naha Panjang teuing. jadi maneh dihadiahan teh hayang kunaon? Abdi mah dihadiahan teh cekap we ku motor. Wios motor NMAX oge. Nah hayang naon motor? Abdi mah biasa we bade nge-Grab. Ulu Sagawe-gawe we abdi mah. nah di alam akhirat aya kitu Grab. Ya Jurusan mana? jurusan suganangan akhirat. Ngaliwat ka mana? Ari ngaliwat maka jembatan Sirotol Mustaqim. Astagfirullahaladzim. Heeh atuh sok ku kuring ke dihadiahan ku motor. NMAX-nya omatnya NMAX. Heeh sok NMAX. Sakantenan atuh bensinan kayaknya. Heeh di bensinan. Sakantenan atuh panghadiahankeun ku HP iRahman iPhone maksate. Heeh sok dihadiahan ku iPhone sok naon deui. Abdi mah eta we oyong pangnyenakeun martabak we 2 bungkusnya. Simpen we di eta di pengkolan caket dinya tah. Oh di dinya. Nya
hari mana imah di mana nya didinya abdi teh oh gitu abdi teh ngontrak nya mata ayeuna abdi teh bade usaha bisa diusir paur abdi diusir ku nu gaduh kontrakan mah makanya abdi teu acan mayar tos 3 sasi abdi teh da kada usaha atuh Aisyah teh rek curhat ka dieu teh ya, tulungan abdi hareudang 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 panas 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 selalu 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 panas dan hareudang tulungan abdi ih geuleuh aing manepona ge sok atuh kukuring didoakeun maneh naon di alam kubur sing dicaangkeun alam kuburna kan tenan caang da abdi teh ngabantun patroma sing ngilegakeun alam kuburna parantos lega alhamdulillah da abdi teh ngabantun doser aduh si juring sok atuh maneh ka itu ini deui we ulah ngaganggu bangsa kami nya omatnya hadiah nanya sok premio sanes teu sono pamitan sanes bosenan abdi bade mulang deui premios mangga mangga tuh mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh permiosnya ieu mah sanes teu sono mangga wae atuh sok mangga bili bade wangsul mah oh nya abdi wangsul heula oh nya mangga sok hati-hati di jalannya nya sok kemalan ku sia goblok sia muhun atuh nya naon ngareret deui bili peryogi abdi nya naon eta hadiahna bili abdi teu aya wae di pengkolan itu telepon we abdi nah maneh boga HP gitu aya sabaraha nomor teh 08 piring salapan nasi goreng kirim ka panggung ulah hilap dangunana bangsa ning tahu hayam endog tong hilap senokna samal we cing lada tambah we eta make sianida memalodarna jaga ti tuman hari manehna barang hakan aing ngacoblak hayo permios atunya mangga kasadayana penontonnya manganya mangga abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka teu kinten saena sareng lucuna ku abdi diacukan acukna acuk satpam